Marni, atuh ngalasa-ngalasa mana daripada ucang-ucangan terpuguh mah. Ngalasanan atuh mak, jaharese. Atunan bahe atuh. Marni. Nya burung ari kitu mah, hijau. Iya rinjik nak. Ya, dari. Aing si emak mah aya-aya bae nyitahan dina ngalasan. Gu bising hideung, panas poe kieu. Laju jeung saha deui ieu? Ngalasana. Atuh jeung saha bae. Dan tah si Pikoh kitu. Ade jeung si Piko. Geus meje yeuh aya si Pikoh. Ada bae nya. Ih, aduh modal ai. Mania. Piko. 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 Tumben dia nyamper aing. Kenal? Anterin yuk ke sawah, tah ngalasan ku emak. Ngalasan naon? Dia ngaganggu bae orang aing keur ngagame. Ala dia yuk, so sibuk bercinta baik. Mending hayu ilu jeung aing ngalasan lumayan dibagi dua. Hayu geus yeuh aing jeung dia kan lumayan. Nah, guys. Mandi ya. Woi Piko, ari dia di mana? Ari dia nyawa tuh gitu jalana. Marni diragukeun, Marni mah jenius. Ala dia jenius ke aing ngagubrus. Mau ngalam geus ayo. Naon abeng naon? Burung urang ti ngadaran dong kapol bae. Atuh teuing deh jambe hirup mah dahareun kapol. Atuh urang mah jelema da. Ih, sawodo teuing lah aing ngalieur. Aing nginum ya. Serak. Atuh coba neangan jelema anu ieu ongko nu ngaranna ngelewat itu. Mana tuh aya bobongkong yang ngelewat. Kuntilanak dia mah. Woi. Pentebak. Orang saya mah aing ngadorkan aing. Tapi sahnya kira-kira. Mana? Nang jadi ya? Geus meje ka di orang bunga. Dok orang bungka dia. Ini rentet bae. Ngomong dak, jelaskeun saya dak. Ngan ya? Aing nginum. Nentang minum kan aing. Dia imah dia deket tembe. Deket ke jauh aing kudu diupahan. Dia kana aing ge kudu upah-upahan bae dia mulai wani meureun. Oh, kain kai mah. Geus kira kuari. Ih, dimaksa aing dijenjen ge. Oh. Boga ide aing ya. Kebetulan aing hangki ieu. Mampus dari eta. Minum ciki aing. Tarae, taburae. Si bos keur molor. Mau buka es barendam gawean.
mau. Tanpa bialas doang, tuh nyoho aing meren terlihat eta. Saya pasal. Aing ngagawe aing hes bae, mana makhluk eta? Pusing aing. Sampai rempat deh ya. Bapak kolot aing. Kasih aing. Ngomong di bae. Iya satu anak. Ganggu aing hes bae dia. Pura. Airan enggak? Parang saing dia, teberang tebeting ngalalag aing bae dia. Dia beki. aing keur penting teh HS dia. Ngitip si Marni. Ah iya. Kabogoh aing diintipanan maksudna dia, ha? Atuh eta kan barang istimewa. Eta teh arahan tiba heula. Atuh eta mulai dahan lerena dan hangkeut. Hayang sia bintitan kitu, ha? Atuh teu bisa kana kula mah. Aya masalah bintitan mah. Orang iya nu tukang ngintip peuting. Hah? Dia. Enak dong. Dong combro. Awas ko indah sekali deh kanyawan. Tidak bisa. Semenjak yang mancing jalan gitu ya. Endung aing kena hayang si Marni ya. Heh, si Marni teh boga aing, ucok budak nyarahuan, si Marni mah boga ucok. Ucok mah teu boga nandangeun. Ai, atuh ucok ge boga kebon. Kebon bapana aing geus dibagi menang saeutik jarahna. Ulah kitu, Allah mah teu suka alun. Awas miji dia, aing rek mancing. Lamun sakali dia ngintip si Marni, berurusan jeung aing dia. Teu suka aing mah kaboga ini kitu-kitu. Lamun katimu warni carioskeun. Assalam tina AA bos. Teduk. Gila. Mancing. Beunangkeun ku aing. Penasaran aing mah. Aing biasa nikung ti belakang, lain ti hareup. Tah, lumayan sakeupeuleuh. Marni, ari dia boga perasaan tuh sih kan si Ucok. Atuh teu boga cek aing ge hese teu boga perasaan mah. Maknya taku aing tiberean sasa supaya merasakan. Atuh lain kitu aing karunya kana si Ucok na. Alah dia mah dong nu kakaraknya hoba eta ka si Ucok kitu. Karunya teuing jelema kitu mah. Si aing mah embung teu boga rasa. Nan dia bogo ka si Ucok. Ih, tah yang amat aing kana si Ucok. Kan aing mah cuma nanya doang, Marni. Beuh, poho aing jadi mah boga si baso darjat lain. Sian ieu dia, cocok kan dia kue pakai daun dangdut. Baik, tapi kebe geus asa. Cara nama murah segala di aing disebut bos ya tapi iya cara aku karet. Parangsa kebon aing can itu om poe mah. Tong lah. Gimana Neng Gelis? Tas ngalasan tidinya, A. Neng atuh Gelis entong kalaleuweung, kin harideung. Ari si AA, atuh moal hideung bareng jaka leuweung na ge jarang. Kan pikoh mah jadi ulah leman. Oh, Neng, jauh henteu kebona? Tah, nu eta. Tos nya A kami bade uih. Oh, mangga atuh hati-hati di jalan na. Nya, Watos gentay kana mama. alin. Hai salam ti A. Ih, eta budak jati kebon aing eta. Ngalasan daun dangdut. Lamun goreng mah ku aing di rumah bae eta tapi geulis. Geulis lah geus kumaha bae lah. Diklaskeun bae lah. Aja mah geulis ieu. Marni. Di mana Neng Marni? Tas ngalasan di kebon. Ih, rajin amat.
Ucok makin sayang ke Marni. Kemah ulah kalung nya bising hidung. Dadaman Ucok mah. Kayak calon istri Ucok. Kayak ente glowing deui. Geus gandeng Ucok, meuje nak balik kitu kok. Ayo Ucok endek balik bareng bae jeung Ucok. Meuje dia mah diburu bae. Gitu kana Ucok. Beuh, bang, ya nyokot minum. Jadi pejus meureun. Heeh nya. Sakadoang rak deui koro haus minum urang ya. Sarua dia teh Bre. Mana deh sing minumna? Yo aing capek dari itu. Setengah di merena teu harti. Syukur dijangan deh. Aing nek baltinya buru-buru aing. Nek ka mana? Meuje aing kan itu buru-buru. Oh, situ. Heunya. Geus minum bae endog beakeun eta pokona mah. Apa yang heula Cok urang? geura. Geus urang cinggro-cinggro nu meunang Oh. urang aro. Oh, Siap. Cinggro cinggro anu cicing aro. minum lah. Rasana beda. Rasa naon? Rasa Supaya semangka. santai Bre. Rasa minyak jinggo da ieu mah. Udah, pahit. Dusun saya tak. Oh, Ayo. ya.